Siap geningan. Jadi ngaranna imah ieu geus eueuh nya di dieu. Eta mah kahalangan imah nya ieu mah geus leng lan. Oh, di dieu nya eta teh. Orang hayang nih dia. Update. Cipatujah Citi. Rena racing mah. Wah, akhirnya. Wah, udah bisa banget. Sok tok mah. Jalan tinggal ya. Sok tok mah. Oh, jalan. Tuh, wajib kelas ada ya. Tok. Aku serius waktu kena lagi. Tok. Iya mah karanca buaya. Naranca buaya. Santolo namanya. Nuturkeun eta naneh. Nuturkeun motor eta mah. Wes mun tas ka ditu nah nubruk katubruk ku motor teh itu. Balik deui. Dia kurang gitu ya. Wanita panggilan malam BISAD Sarjana Alam Gaib. Di Sindang Barang heula istirahat perjalanan 6 jam lagi 7 jam sampai Tasikmalaya. Baru pulang dari Jampang. Menikmati perjalanan. Meskipun tanpa ada suami. Tengah wengi ngopi sareng ibi sambil makan pop mie tambah goreng nasi. Uwi ti Sukabumi menuju ka Parigi, bawa kue mari boro-boro salaki. Sorry asih. Jadi. Coba teuing kaingetan. Enggak, tambah tunuh lumayan. Ternyata bagus suara masnya Umi Hajah Aa. Mengalahkan suaranya Sanu Awena teh. Di sepanjang malam aku berdoa, dengarkan bersujud dan lalu aku meminta semoga kita
ini turutan. penyebab penyakit pada tangan dan permukaan. Dengan vitamin E lembut di tangan. Baru Dettol 2-in-1 Hands and Surfaces Sanitizer. Ulah cerik saudara aku dati. On the go. Lagu sudah ulah cerik kau pai mapai. Yoga Plus, nutrisi optimal dukung ia tumbuh hebat. Ah, itu kan ranca buaya deh nya. Ranca buaya non. Sancang. Sancang. Kaliwatnya sancang lah ya. Kata. Cepat, ya, cepat aja. Dia bisa dicicil dengan 12 bulan tanpa DP bunga terendah. Wah, adek nangis. Stok susu habis. Beli di Blibli aja, 2 jam pasti sampai. Pasti tepat waktu, stok pasti tersedia. Belanja di Blibli patah 2 jam sampai. Blibli sekarang. Tata napas, lamun geus kalati tentu bisa ngatur letak kekuatan. Harus pinter sih mengening goblok. Oke, pohonnya. Lain ngatur tata napas wungkul awi degen usia. Tapi leuwih ti eta kudu dibarengan ku ketenangan hati jeung pikiran. Batin kudu jembuseur kana hiji tujuan. Dilakukeunana kudu aya penting. Make kudu dipenting ti. Jangan tenang dulu. Tebang dulu nari penting mah. Oge hawa anu aya dina jero awak dicoba nahan mampu ngalawan hawa tiris penting. Wayang, terus dongeng. Betul nuh teh. Ayeuna euy, kawas milo di lain mah. Pokona malamun di lain teu nolak kana sagala parentah dewe, dina waktu anu moal lila jadi jago deuleu. Lain jadi jago sih teh. Awas, lain jago kabir kang deuleu sia. Nyapu gue atuh yang jadi jago maki. Sabab jadi jelema nu lemah kalah kadihina geuningan jeung ditanasa. Komo ayeuna mah kajahatan beuki mowe. Lamun geus loba atawa geus boga ilmu cara aki mah dibasmi lah jelema-jelema jahat teh tingaan kuing mah. Wah, untung wakang ngalamun di sia deuleu. Asa goge acan diajar pangarti ti dewek. Sok dibeuleun kencangnya. Di bulan diuk di luar batu. Kayak ku dewek di bejaan kumaha carana ngalatih sangkan bisa ngatur-ngatur jeung musurkeun tenaga lapisan. Ayo, sok dinu kaya. Siap di dinu, naon dinu? Oh, salah sautik bolotor serius goblok. Sok, jawabnya. Iya di dia. Si Rawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna. Penting harita si Rawing dimimitian geus ngalatih. Bapak Judin. Nah, ari anu gurunya teu menjadi guruna maka pan mengalati teh kitu jeung hauk polotot jeung kasar segala rupa. Si Rawing teu kaleken harita terus nuturkeun guruna penting harita si Rawing dimimitian. Menang 2 bulan bareng kitu na teh tapi si Rawing ngarasa aneh. Sabab tacan pernah diajarkeun jurus-jurus ilmu silat sakumaha ilahar anu ngeuleman ilmu bela diri. Kajurung kurasa penasaran. Dina hiji penting sanggeusna beres latihan, geus harita teh geus ngatur tenaga lapisan, si Rawing ngahaja nanya kang jadi guruna. Geus lila diajar tawa latihan teh ki, tapi kunaon geuningan can diajarkeun keneh bae jurus-jurus ilmu silatna ki. Kide bae ngaburilang panona. Si Rawing rasa sentar hatena ningali sorot panon guruna sarupa kitu. Jadilah kadenge kide deleng nyarita jelas dari ya dina menyaritana. Rawing, ilaing teu kudu loba tatanya. Sabab dewek leuwih nyaho jeung leuwih ngarti. Teh Rawing, ari kudu mah ku dewek dibejakeun lamun maneh can cukup kuat tenaga lapisan, oge latihan jasmani jeung tenaga lahir, terus diajar jurus ilmu silat. Jauh, jamin anu ngarti terus mah. Saya percaya ka dewek. Sabab naon lupa anu dilakukan ku lain eta manglupa dasarna deuleu. Lamun dasarna teu kuat lupa dan goblok oge. Kaji. Oh, jadi maleunang kudu
geus asa kelalatian nya nya kitu meureun teu naon tuh lah mah nanyakeun teh penasaran ki ulah ngambek atuh goblok dibabuk euy hambura lain ngambek Doma itu tuh kagelena. Ayeuna urang ngobrol soal ilmu euy khususna ilmu silat anu disebut Anakna Ciri, sabar, teguh, gini si Rawing kerung pembacan ngadeng yang nanti anu jadi bapak nengenan kabaru sarupa kita. Aun teh artinya ki, yang beneran aya hartina len. Ya atuh. Satiap kecap ngandung harti leuh. Nu disebut teuing nyaeta sarupana kana naon kudu rancina. Yang utama mata belang deui. Sabab lamun panon cieun bisa kapilan abar. Jadi mata jeung pikiran teh kudu sajalan rancinus ujung sukutna. Ari nu disebut cepet ki likat teh kitu tawa lain. Benar, cepet teh nyata gancang artina likat. Likat dina nyingkahan panarajang oge likat dina ngalakukeun panarajang. Sabab lamun gerak ilmu silat teh dibarengan ku karikatan tangtu urang nu bakal jadi korban serangan lawan. Ari nu disebut teguh ki kumaha eta? Ari teguh teh ngandung hati jejeng pancet nyata teh. Pikiran jeung perasaan estu teu kauntupan ku rasa sieun atawa keeuh. Jadi keungan jeung mudeng jeung harupan lawan anu kumaha oge. Ulah ditinggali jangkung gedena. Ulah ditinggali paroman anu jadi amprotan ulah gigis ku pangartina. Percaya karena kekuatan diri pribadi, tapi lain ngandung arti diri atau ujub jeung takabur. Dan ukur boga kewajiban dikeun bela diri. Nah, lamun si lain geus mampu ngawasa eta dasar, kakaraku dewek bakal diajarkeun meunaan jurus ilmu silat. Dewek anu disebut sabta. Hasta beraja. Yang beli masa mah jadi Naon tiki? Betane jeung lihat asar. Bahasa buhun Jam 5 teh ke jam 6. Ari sabta Kesel nungguan ge teh jam 10. jadi sabta Kontrak. sabta ngandung arti 7. Sabab memang aya 7 jurus dulu ilmu dewek mah euy. Hasta hartina leungeun. Nya ieu kokot ieu tah anu disebut berata atau disebut beraja nyatana kakuatan. Jadi lamun dihartikeun kalawan jelas mah 7 jurus nu ngagunakeun kakuatan leungeun nu mata leungeun dewek hideung geus tengki siga tutup. Lain euy. Lamun mais lele ngeunah meureunna Rawing ulah kalalele yuk. Kawalungan ge ngarabina gira yuk. Meureunna meureunna Rawing euy. Ceuk kitu beuleng datang deui adatna aneh. Padahal ngobrol dari anak kenalan. Jeung jika lele si Rawing menarik kat nyeunaneun napas kana arti resep ngabandunganana. Tapi kitu nanti si Rawing geus apal teh memang kitu meureun adat guru teh. Nya ki bener lah mending mais lele ayeuna mah. Tapi ngalalele kieu mah sok dipatil ari penting mah ki. Dipatil ku lele. Sieun ya, sieun. Ya, nah si lain memakai sieun dipatil lele segala rupa kira dipatil lele. Ya lain wali ke sieun dipatil lele mah. Lamun mana sieun kena dipatil lele, can aya kabegong. Nam, ayo lain. Aduh. Yang musik lu kieu. Musik dan oke Halang. degung kieu. Tapi lele masuk mati leuy. Dipatil ku lele. Sieun artinya amun dewek mah ari kudu dipatil lele mah. Jadi kitu tarawih. Sedengkeun naon sabener jurus ilmu silat dewek nah 7 jurus. Sabab jeung guru dewek baheula hirup jeung kahirupan jelema teu bisa leupas tina poin 7. Padahal mau geus we inna mah urang ngabubuy sampul ya. Enggeun ageun mun asik kana mun ngabubuy sampul. Kedadan poler teuing laki deui geus kerek sare. Si Rawing mangarukur steuy leutik we bari ningalikeun kayaan guruna. Geus kitu mah manehna oge terus sare memang teu bisa dipaksa lamun guruna geus datang adatna moal bisa dirobah deui. Sanajan keur ngobrol sakumaha pentingna ngan jelas si Rawing beuki nambahan kabaru sarta beuki yakin kana kayaan guruna anu sanajan kalakuanana aneh tapi ilmuna memang luhur. Keur ngobrol anu dari aji kana lele, keur ngobrol anu dari aji kana belum sampe antupna sare. Ti poe ka poe si Rawing terus dilatih ku Ki Debreng mangsa ngalatih jasmani jeung tenaga lapisan.
Malah dina hiji waktu Kidebleng ngajakan si Rawing ka sisi basisir, ayeuna mah ngaruang sapasang leungeun teh lain ku keusik dina walungan. Tapi di sisi basisir bari awak buligir. Pemukah lamun lain si Rawing mah tur bari teu diaping kantunya mah kuat. Batang peuting diuk dina luhur batu karang, leungeun jeung dada dipake mapag datangna ombak anu numbragan awak. Dina latihan ngunggaran mah waktu lurus si Rawing bener-bener asa parotong jeung linu tulan-tulanna. Tapi sanesna aya kana 5 poin nama jadi geus asa biasa deui. Saperti biasa dina waktuna leureun buanana terus ngobrol deui, Kidebleng membuka dicaritaan. Padahal masih Rawing teu nanyakeun naon-naon ka guruna teh. Aya nu jaga sih untuk ngobek. Si lain geus sanggup mulai namanya. Cing teh kanya tinta dina batu karang anu gede. Terus diuk dina batu karang si lain si dakep si nuku tunggal pancemkeun panca indra sing mantep, panca indra sing bener-bener ngeusi. So ayo lagi biasa we lakukeun kumani. Nah so kanya Bismillahirrahmanirrahim kanya. Haji. Kamu kontreng. Ada iklan mah. Si Rawing dipusuh dina cai laut. Kalau laut anu pating jelek. Dina mangsa ngaso mereka ngobrol di jengkuruna. Daina adek ku dewek bakal dibejaan nginanti jadi jurus anu kudung ke diteleman ku ilaing Rawing. Ilmu silat dewek teh disebutna ulin karuhun. Sabab memang ilmu silat nuhun anu matak ngerasa oge sabda hasta beraja. Karti ku selain. Karti. Jadi ngaranna teh sabda hasta beraja. Kudeuk mah diganti jadi ulin karuhun. 7 jurus nu dimasar kana watak ngapoe teh diwangun ku jurus kahiji disebut Mega Malang. Oke, Mega Malang. Mega Malang dimasar kana poe nu kahiji nya Ahad. Poe Ahad teh silokana Mega. Tadina ieu jurus Mega Malang tata gerak anu dilakukeun teu bangun batabakeun kana kalincahan badan. Jelas nama awak kudu bener-bener hampang sangkan bisa gerak gancak tu babali cedak. Dimakan memeh diajar ieu jurus anu kahiji lain kudu leuwih teulah diajar ngentengkeun awak. Ngahampangkeun awak. Aya latihanana anu khusus. Ilain nyaon teu dongengna Rawing. Naon sababna orai sanca eueuh teulahan. Dongeng-dongengkeun etang bis dibeja-beja. Ingat kabulu dewek karesepna teh lauk layun euy. Ulang lauk-lauk cuy. Ayo, ulang lauk-lauk. Ayo, Kidebleng geus datang ge adatna. Bener nya Ki, padahal mah perahu loba anu teu dipake Ki. Tapi kumaha teh lamun aya silala tuh? Atawa lamun asupan ilmu. Terus asupan aja awak. Ada orang pinu kurang tuh Ki. Cek si Rawing kamana karep dinyarikeun teh kudu geus bisa apal kana adat gunungna. Tah Rawing. Jurus anu kadua disebutna teh jurus kembang sari. Naon make disebut jurus kembang sari? Lantaran nyokot poe nu kadua nyatana senen silokana kembang. Dina jurus anu kadua ieu sabalikna tina jurus Mega Malang. Langit. Langit cakra. Cai we. Cai. Bucan. Can. Lompat kada ke. Ya. Saya. Tadi. Hah? Tadi. Oh, salah tiga. Allah. Dah. Hah? Tuh, video. Hah? Siap. Istirahat itu di berang sumur. Ya bio masjid itu yang ada nah.
belok oh Ciras si rasa